Sampurasun. Nah, wih deui kana ngatur ngabahas kultur pangjejer ti BSA Barisan Sunda Asli. Gagah. Nah, ayeuna sigana urang ngabahas budaya we tina seni, tina kebiasaan adat eta mah geus lumrah. Cuman aya nu leuwih penting, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, bumi tempat kita berpijak kadang tidak tahu statusnya punya siapa. Kadang kebudayaan di atasna oge tungtung nama bumantung kanu boga tanah. Gitu fenomena kiwari tah ayeuna teh. Sigana ieu oge perlu ngabahas tentang pertanahan. Waduh keren euy pertanahan. Ya ge soalna naon? Kan banyak masyarakat adat, banyak masyarakat budaya nu memang turun temurun ratusan tahun dugi ka kiwari cicing manehnya dina hiji tempat anu memang kapungkur mah kan sistem pewarisan tanah teh cukup pecap sareng batas wilayah. Tapi kan beda kiwari mah. Kadang nu baheulana tanah adat jadi perkebunan, tanah adat jadi perumahan, dan di situ lu masyarakat adat tersingkir. Wah, meh teu panjang teuing kana waktos urang samat heula tapi saacan nyamat narasumber abi bade nyamat heula CEO tina ngatur ieu nyaeta Kang Robi Gusman Barisan Sunda Asli. Sumangga ka. Damang. Aduh, nuhun. Alhamdulillah. Kang Robi. Kelak. Kumaha tah Kang Robi? Saya teh asa kieu anu dipiharap, anu dipikasukanya ya. Ngebahas pertanahan teh gitu. Dari kumargi ya pertanahan teh geus jadi naon ya, geus jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa keur saya mah gitu jerok. Tapi satacandanya sampurasun sadayana rampes atur nuhun. Ya episode katilunya katilu ngabahas tentang pertanahan. Tanah anu ayeuna di jugjug ditincek dijajak ku urang poe unggal waktu gitu. Nya aya kalana urang teh kudu nya kalemah cai cenah paribasa ya lagunya. Tapi lemah cai teh nu mana gitu. Lemah cai nu saha. Nya lemah cai nu saha gitu. Entong angkot akon. Ayeuna ampura ieu ka gunung. Urang rajah cenah ka gunung, urang ngayakeun gelar budaya. Ari di anu dijejakna anu di tempatan ku urang usaha gitu. Ya, jadi kan ieu zaman modern, zaman era globalisasi, zaman digitalisasi, ku ayana informasi anu tos tiasa gampil gitu lewat digital atau lewat apapun. Ya. Urang teh geus waktuna paham lah anu masalah-masalah pertanahan. Iya. Komo hubunganana erat pisan kebudayaan ngaliputi naon wae gitu nu dihandap aya taneuh, aya air, aya seni, aya sosialna gitu. Makana dinu laguna naon sok aya ingat ka lemah cai, ngajaga lemah cai nu saha. Lemah cai nu mana gitu. Betul. Nu karuhun meureun da aya surat-suratna batur gitu. Jadi urang gua ayeuna ku CS saya ieu itu CS Kang Rian. Saha namina CS pisan. Jadi Kang Pian teh, Kang Pian nya. Kang Pian teh ngalanglang buana. Amun dicek orang Sunda mah geus manukna. Gitu masalah taneuh mah geus hatam, geus aktif, geus jago lah di masalah pertanahan mah. Waduh, penasaran ya. Urang-urang anu masih kana minang kanana teu apal kana taneuh. Naon taneuh teh, terus statusna naon. Oh, taneuh teh. Jadi urang teh asal ngajejek gitu. Utamina teh asal ngajual gitu. Tah eta. Karena sok aya naon ya, sok aya paripaos kieu. Aya hiji kejadian nya ieu komedi pisan. Dan komedi deui lah. Cuman ya jadi penyesalan bagi saya mah gitu. Anu tos apal taneuh kieu. Ayeuna kolot tengah jual taneuh teh nya. Terus si taneuhna dijual ka batur. Jadilah salah sahiji gedung atau jadi salah sahiji pabrik. Budakna
si tanah ngajual teh keur sakola budakna. Beres sakola si budakna gawe di pabrik eta tuh sarua jeung kehead keneh kehead gitulah kasar paripaosna gitu. Jadinya mudah-mudahan ieu ngandung informasi anu jelas, ngandung ilmu anu jelas anu tiasa di naon namanya teh di bewarakeun gitu. Ya, jadi taneuh teh kudu kumaha nu sabenerna urang teh gitu. Ye kalayan bingahna abdi tiasa manggil saya sih itu sebetulnya mah kieu Kang Dian. CS Gerot. CS Gerot. Saya mah senior lah kayaknya nama. Oh. The master buru lah ku saya mah. Ya, tabe di pertanahan mah. Aya 2 tahun beureun teu pendak. Gitu. Tah kamari jadi kersakeun ku Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Agung dikersakeun kudu panggih deui jeung anjeunna teh. Ya mudah-mudahan beureun pas-pasan saya kepikiran, taneuh. Hanya geus we urang ajak ngobrol lah si Apian gitu. Si Kang Pian. Aku kitu nanya mangga Kang Pian Mahya pokoknya mah. Pian Mahya naon Mahya teh urang taroskeun. Nya ke taroskeun lagi ka jenisna. Ya sikan. Urang dihaturanan we kebat disambat Kang Dian. Kang Pian Mahya sumangga lingi. Kang Damang, alhamdulillah sehat. Kumaha sawalarna sarehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rame. Nah, ieu mah budayaan Sundanya. Nya. Nah, lamun kana Kasundaan abdi kurang paham. Kurang mengerti gitu kan. Udah ke wang sharingnya Kasundaanana gitu. Laras. Nah, ayeuna pikir ada ruas teh tiba-tiba untungna di dieu aya si Maya. Penasaran cenah naon Maya teh. Ge urang gua Maya teh naon gitu. Eta mah poin-poin terakhir. Poin terakhir ya. Tah gitu. Gitu. Jadi tah ayeuna meureun abdi ka dieu datang ka Rorom. Naon teh? Base campna saya. Kang Robi. Oh, Kang Robi. Base camp Paranti Ngatur. Nah, jadi sawala bahas kedahna tempatnya kedah strategis sesuai jeung yeuna gitu kan kondisina gitu kan. Itu. Tah ieu teh panggil sareng saya Abdi Wastarian. Oh, Wastarian. Kang Rian teh bagian di fokus di kesenian budaya Sunda. Di Utara Wangsa. Saya. Tah gitu. Berarti kieu caket pisan sareng KDM nya. Wah, tambih ya ieu mah. Nah, kudu dicaketkeun Kang. Amin. Nah, soalnya kebudayaan mah nyambung kadenya gitu kan. Itu eta KDM. KDM kudu nyambung. Amin. Terus. Da ieu KDM Sundana kental pisan Kang gitu. Budayana sangat kental pisan. Tos lahnya pamiarsa mah tos kuninga KDM teh saha? Jadi ulah di jauhan, di caketan. Leres. Lebih kental. Wah, satuju. Nah, gitu. Tah kieu ayeuna nyangkolong kana waktosnya. Oh gitu. Urang buar we. Pertanehan teh. Tah ayeuna mah kieu Kang Rian, kumaha? Urang tanya. Urang taros pengalaman Kang Pian di dunia pertanahan seperti kumaha. Oh, laras. Ame naon? Nyame urang paham. Iya, lah. Tadi abi ngobrol di Pangkar. Taneuh mah moal ningali status pendidikan naon, taneuh mah moal ningali kabisa naon. Ya. Da taneuh mah urusanana hate, getih, jeung keuntungan jeung keberuntungan faktor luck gitu amun cek bahasa deungeun mah gitu. Iya. Tah ayeuna mah urang taros si Kang Pian teh nya. Nya. Ci Kang Pian, ieu mah kanggo informasi bewara lah kanggo masyarakat anu utamina meureun aya tutungkusan atau warisan ti orang tua, warisan ti kolot, warisan ti nini aki tapi ka uyut dinu masalah taneuh kemah moal poeting meureun amun ngupingkeun podcast ngatur mah gitu. Ngupingkeun podcast BSA mah. Iya, lares. Maksud saya
maksud abdi cik ayeuna mah saya hoyong apal heula sejarahna nabeut bisa kanu taneuh gitu ya. Apakah kumaha? Iya, Kumaha, kan? itu aheng di Bandung Jawa Barat mah. Ya. Anjeunna teh cik nabeut bisa kanu taneuh, lain kanu listrik gitu, lain kana naon ngejahit atau naon nabeut kanu taneuh gitu. Kan kunaon Kang? Ngawitan tiraha. Atau cita-cita hobi atau naon gitu nah. Loh ya rada jero ya. Rada jero. Rada panjang. Rada panjang. Itu untung kan apa cadas ya. Pian heula Gitu ya. Iya. Gitu. Mangga Kang. Jadi kieu kapungkur abi nikah ka orang Riung Bandung. Riung Bandung. Riung Bandung daerah teh Cipamongkolan. Cipamongkolan. Tah nikah. Kaleresan nu ngaranna Bapak Edi Ewok teh salah satu ahli waris gitu kan. Nah, ahli waris anu seueur di kelabui ku orang-orang di sekelilingnya gitu kan. Nah, begitu abi jadi pendengar gitu kan, pendengar ajeuna gitu kan mertua kita aya naon curhat bulan teu curhat lah mendengarkan lah kan teh apa teh nya anu diceritakeun teh di atas angin lah gitu kan, sejenis rupiah teh nilai sekian sampai terbengkalai gitu kan. Banyak orang yang datang, akhirnya yang datang itu bukan yang ngurus, tapi banyak orang yang menagih gitu kan. Jadi mengurus menagih ya. Ahli waris teh kakak dibebani ke utang akhirnya gitu kan. Nah saya lila kalilaan gitu ya. Nah saya nanya ke kolot gitu ke orang tua. Jadi kayak naon itu sebenarnya. Kami toha teh. Kan namanya Edi Ewok gitu kan. Hanya lebih luar biasa dalam pertanahan, lebih hafal. Cuman karena udah usia udah tidak memadai gitu kan, jadi rentan lah kalau udah tua kan gitu. Nah, akhirnya di luar ternyata saya langsung ke lokasi kalau dituju ternyata di situ ada tanah peninggalan lah gitu kan, peninggalan dari seorang kakek gitu kan. Nah ternyata diselidiki kakek namanya Mad Hasan itu ternyata orang kaya gitu. Berarti uyut eta teh ya? Uyut kan uyut gitu kan, uyut juga. Ternyata si bapak kakek Mad Hasan itu tokoh dan orang terpandang di kampung Cipeundeuy. Cipeundeuy mana ta? Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang. Padalarang, gitu kan. Nah, Kecamatan Padalarang di situ dibuka, akhirnya kebuka. Nah, mengakukan bahwa ini tanah saya beli dari warga setempat. Gitu kan. Muncullah di situ atas nama melekat atas nama Mad Hasan. Karena ahli warisnya tidak berpendidikan, kurang gitu kan. Nah di situ banyaklah disalahgunakan oleh oknum, gitu kan, dimanfaatkan. Nah, kenapa saya meyakinkan tanah itu milik adat itu atas nama Mad Hasan? Nah, di situ ada salah satu bukti tahun 82 ada Sungai Saguling. Disebut teh ku orang Cipeundeuy mah eta teh berarti Kali Cihaur. Anak Saguling gitu lah, anak Saguling. Anak Citarum anak Citarumna gitu kan. Anu perbatasan Ojong Kota Baru Parahyangan. Oke, mohon. Nah, disitulah karena pemerintah tidak mau merugikan rakyatnya sendiri. Nah, di situ ada tanah yang kegerus oleh Saguling seluas 3.000 meter kurang lebih, kurang lebih. Nah, sepadan sungai berarti kurang lebihnya total 5.000 meter. Nah, di situ ada pembuktian bahwa pembayarannya itu yang menerima ahli waris. Nah, kalau Pak Edi, grup ahli waris saya Pak Edi Ewok gitu kan. Nah, di situ di gua lagi ternyata letter saya tersebut muncul tanah adat luasnya 7 hektar. Kurang lebih. Nah, 7 hektar. Nah, yang lainnya itu sudah dikuasai oleh Carik. Carik desa.
sudah dipakai oleh lapangan sepak bola. Kalau menurut desa, informasi cuman pada kenyataannya gitu kan, desa pun tidak mempunyai surat. Itu hanya pengakuan karena itu sudah lama dikendalikan oleh masyarakat, dipergunakan untuk lapangan sepak bola gitu kan. Nah, sampai saat ini lokasi tersebut masih dihuni oleh ahli waris sebagian. Gitu. Nah, sampai saat ini belum direlasi untuk ke depannya gitu kan, untuk kepengurusan karena ahli waris terbatas. Gitu kan. Terusnya bingung lah ya. Bingung gitu kan. Kalau secara surat bukti-bukti kita udah mengantongi gitu kan, udah kuat. Nah, disitulah saya mulai pengalaman terjun gitu kan. Gitu. Kalau menurut Joko Roma berarti saya dari mertua gitu kan gitu. Jadi yang tadinya tidak bisa jadi bisa gitu kan, karena kita pengalaman gitu kan, yang didapat dari pengalaman dari lapangan. Tangtos. Nah, lain kajabanya. Itu. Kadi tuh kasih anu cenah juga. Cek anu teh kadieu kasih anu. Tak kieu carana kieu dulu gitu kan. Panggilnya gitu. benar, eta pisan gitu kan. Karena orang-orang hayang apal riwayat yang sajelas-jelasna, nya orang mau nggak mau ya kudu daek gitu kan. Kali itu ka dieu. Capek, beak sapatu gitu kan. Nah, sok aya bahasa ini mah cenah ngurusana mah kakak beak sapatu daripada menang duit gitu kan. Beak sapatu Gitu, nah, karena loba lempang di jalan mengikis gitu kan. Mengikis eta. Padahal mah lamun bener-bener digali memang kepemilikan itu sah sebetulnya mah gitu kan. Karena naon gini sertifikatnya sebelum aya sertifikat gini nyata teh nu dimunculkeun teh letter C. Gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi kenapa untuk sekarang letter C selalu terabaikan gitu kan. Sifatnya lemah sebagai bukti atau kumaha? Sebetulnya nggak lemah gitu kan, kuat, letter C itu kuat gitu kan, letter C, kikitir, bentuk itu kuat semua sebetulnya. Cuman kadang-kadang pengelolaan cara pekerjaan itu banyak yang salah gitu kan. Jadi itu salah jalan muncul dia sudah masalah jalan. Salah jalan jadi akhirnya teh jadi nanaon eta teh. Si letter C, si kikitir lain gitu teh. Kalau baheula mah nyimpen surat teh kok diapik-apik kikitir ge gitu kan. Tapi ku zaman ayeuna fotokopi beung ka itu, beung ka dieu, lung ka itu, lung ka dieu. Baheula mah baru fotokopi nu aya ge di kempet-kempet gitu kan gitu. Wah naon da ieu mah matak apa gitu teh. Ahli warisnya masih jumeneng gitu kan. Itu. Ari eta teh lah saya motong. Ari eta teh zaman-zaman Bareto ya, zaman-zaman Uyut atau Aki, kantor pertanahan teh saya. Kantor pertanahan mah saya. Cuman begitu dipalire ya menurutnya. Begitu dipalire karena udah ngerasa ya menurut urang. Gitu kan. Jadi lain pemerintah nu teu malirena. Tapi seorang ahli waris pemilikna teu respect. Gitu kan. Eta da baheula mah saha lah nu aku tanah di dieu. Benar. Pada tahun sakitu mah gitu kan. Jeung meureun hargaan dan oge. Teu siga ayeuna diparebutkeun. Di belakang pare gitu. Jadi masalahnya naon daratna darat tanggung teh gitu kan. Sawah teu bisa, darat ge kurang ieu. Betul mah karena pertanian kan kurang. Gitu kan. Jadi dari palire gitu kan. Nah, sakuduna mah sebenarnya mah ahli warisnya lamun ayeuna mengacuna ayeuna aya pemerintah aja aya desa. Beneran datang ke desa uruskan bener itu ya gitu. Karena ya selalu banyak orang, warga juga udah nambah, jadi penduduk juga udah padat gitu kan. Jadi akhirnya terbengkalai. Jadi si lurah juga, model kades, lurah, camat akan mengeluarkan surat-surat tersebut riskan. Tangkos. Gitu kan. Karena apa? Ngelihat dari sisi pandangnya, wah maunya jemaah toskio, tanah nalaga, gitu kan. Kadang nyanya kitunya dahar ge sehari-hari dipuh. Nya lega taneuna gitu kan. Lamun ku logika mah memang betul gitu kan. Gitu boro-boro ayeuna ngakukeun taneuh 7 hektar, kudu mah bukan tanah 7 hektar mah di Bandung mah kudu geus jadi ieu aturan tanah gitu. Tuan tapur. Kulantaran sering kabaikan, telantar nya akhirnya seperti ieu. Berarti gitu. Bijil narasa mengabaikan teh ieu tanah teh sawah teu bisa, kebon teu bisa. Jadi we hare-hare gitu. Jadi jamlung. Jamlung. Nah, akhirnya kan
ayalah mun warga nu lain belum ngebon melak ieu gitu kan. Jadi si tanah ieu teh memang kosong keneh. nya bener. Ya kosong keneh nepi ka ayeuna ka 2002 teh masih kosong. Iya Gitu kan. kejadian tahun sabaraha? Iya kejadian tahun 2004. 2004. Wah, Jauh pisan. 20 tahun lebih, 20 tahun melengkung lah. Kebetulan mah lamun digali bener-bener, eta teh geus mutlak kepemilikan mah gitu kan. Ahli waris ya. Jadi lokasi ge can aya pertumbuhan sertifikat. Gitu kan. Jadi sertifikat itu terbitnya. Nah, seolah-olahnya terlantar lah. Ya, Gitu. ya. Bahkan juru-juru namanya disebut nanti di desa mah juru tulis, Ya, cari juru tulis. Nah, sawo juru tulis yang anu periode seberapa periode gitu ya. Tate mengatakan bahwa itu betul punya markasan. Gitu kan. Berarti jangan lega-legana. Nah, selega-legana. Cuman zaman semakin era semakin gitu ya Maju, maju modern. gitu kan. Akhirnya mungkin orang-orang desa juga akan wakilnya sih nuliskan gitu kan. Padahal mah saya yakin orang-orang desa teh hayang ngabantu gitu Ya, kan. ya. Tapi desa juga nggak mau mengeluarkan resiko lah nya. resiko anu ngabebani kemana-mana. Ya, benar kan. Bisa Jadi, salah zona. lamun ayeuna urang bisa ngolah gitu nya. Jadi untuk tanah adat mah saling pengamanan. Gitu kan pengamanan teh kieu. Ahli waris diamankeun ku pemerintah. Nah, itu pemerintah ge kudu diamankeun ku ahli warisna. Gitu kan salih rojo. Nah, soalnya kieu ieu soalna markasan teh model kuburan lagi inget-inget pohon kan gitu udah ngus jauh teh gitu kan tak Buyut. nah gitu kan anu dijeniskan ku orang-orang kelurahan bisikir lah inti nama akhirnya di desa ya mungkin markasan bisa aya 2 bisa aya 3 gitu kan nah bisa wae ayeuna akang abdi ahli waris markasan Kang bener ieu itu nama markasan ayeuna contohna Kang Robi nyanak deui cenah ahli waris markasan Bang bener ahli warisna takut nanti bentrok ke ahli warisan itu gitu kan Gitu. Berarti Kang tikawit akan nguruskeun eta jadi gaduh pengalaman tentang mengurus tanah lah gitu nya. Jadinya Geuning gitu. Eta teh karek sajinis Kang. Eta karek sajinis. Karek tempat lah gitu Letter C namanya kikitir tempat. Ya. ku letter saya kikitir oge ribuan masalah anu hampir sami sareng ieu gitu Iya, di letter saya cuman lebih ka ayeuna wae nya anu terjadi di lapangan anu dari kota Bandung dari kabupatena apa gedungna nyajeng tanah adat gitu kan gitu kan jadi benar. kebanyakan anak ayeuna nu terjadi ada ieu mah nu urang da canggah jual urang mah da ahli warisna ojek nu boga ieu sertifikat da urang mah meuli gitu kan Benar. nah ayeuna nu banyak terjadi teh ieu gitu kan gitu Eta teh nandakeun ieun bukti tertulis teh pentingnya Kang ya. penting pisan gitu ayeuna mah ku tertulis ge ku materai ge jalmi teh teu sarieun Kang nya padahal mah perjanjiannya ku kolot baheula mah ya ku perjanjian ku lisan ge geus loba kasieun nya gitu kan sama kalau baleto mah ngarti pamali pamali. jadi pamali itu bener-bener dipakai gitu kan gitu Ya. ayeuna mah tong boro sebutkeun tulisan ieu tanah abi eta bisa Ya. ayeuna mah di ku notaris nya di materai anu anger we di salaluduk Ya. di jadwal deui Ya. gitu kan Dianggap teu Gitu. ieu nya. nah jadi eta ayeuna nu jadi bertumpah-tumpah di lapangan nu ayeuna nu terjadi seperti eta gitu. Ya. Jadi lamun cek hukum mah anu kuat mah nya geus saya sertifikat. Ya, anu gitu cek kan, hukumannya. bukti kepemilikan anak Benar, gitu benar. kan. Gitu. Cuman ayeuna di bawah sertifikat teh aya nu ngaku deui letter C teh. Wah cenah ieu mah nu aki. Da di desa ge bunyi, di kelurahan ge bunyi aya catatan anak. Gitu kan. Gitu. Kang Aisyata acan jadi sertifikat eta letter C teh bisa jadi modal awal keur nyieun sertifikat. Ya memang eta jantungna. Jadi konversi anu bakal dilampirkeun di sertifikat teh nya konversina letter C. Letter C kan aya komplit lah. Dina buku letter C teh nya aya luasna, aya persilna, aya kohirna. Gitu kan aya bekas bayar pajakna, aya peralihanana gitu kan. Tah abi ge cacan ngagali bener-bener masalah peralihan dina letter C.
kadang-kadang di nala tersebut banyak yang terjadi nggak dicoret tapi tanah awet teh keneh cenah anu boga gitu kan aya anu kitu kayaknya wah seur gitu gitu itu kan lamun secara hukuman lamun tos dicoret berarti tos beralih nah pemilikannya nah kepemilikan tapi lamun dijual deui karena pemilikannya teu aya nah eta biasana kumaha bisa terjadi nah ayeuna ya mungkin eta mah ku oknum anu tiada di iyalah gitu kan geus teu aya di alam dunia deui geus lewat itu mah gitu kan itu soalna naon da aya anu lurah nu ayeuna mah hanya ketempuhan bener matakna rembung nana tangan salariun lurah mung nana tangan dan sebenarnya lurah hayang ngebantu masyarakat yakin gitu kan yakin cuman si Malaka mah posisina lamun ku lurah di tanah tangan pasti dilaporkeun. Gitu kan. Betul. Ya ujung-ujungnya kan lebih bersidang mah, si dilapor mah gitu kan. Tuh, ya. Nah eta kadang-kadang dina Persil ge sok seueur anu lepat. Gitu kan. Ayeuna Persil 10 ngakukeun Persil 5. Anu Persil 5 ngakukeun Persil 10. Gitu kan. Eta teh bentena naon, Kang? Bentena Persil 5 10 teh. Jadi baheula mah ya menurut orang-orang KDL gitu nya abi kantos penak jeung orang KDL masih jumenang kapungkul. Nah sharing gitu kan. Artina Persil ieu gitu nya, blok ieu gunana ieu teh kenaon gitu. Naon cenah. Akhirnya nya beda gitu kan orang-orang KDL teh gitu nya. Dan sebetulnya blok itu sangat penting gitu kan. Jadi ditantoskeun teh berdasarkan urutan nomor eta. Nah, nomor eta gitu kan. Jadi seuna dina blok kita kan supaya blok Kubang, aya blok Cisarantena, blok Pasawahan, blok Regol gitu kan. Gitu tah, eta teh penting pisan Kang gitu. Kanggo soalna ahli waris ayeuna pasti moal hafal batas-batas tanah anu peninggalan. Gitu benar. Jadi itu kan blok teh penentu batas. Itu aja nggak nerapkeun ke dina sertifikat. Sifatnya permanen berarti nya. Permanen. Mantap disebut lagi Persil mah teh bisa robah. Di mimiti lahir aya Persil dugi ka ayeuna Persil mah teu bisa robah. Sabab eta nantoskeun batasnya. Batas itu kan yang tempat gitu kan. Nah kadang-kadang ayeuna perselisihan kieu sa Persil teh kadang-kadang luasna aya 10 hektar. Aya nu 2000 meter, bahkan anu 100 meter aya. Nu 20 meter ge aya. Sa Persil teh. Tah kadang-kadang seueur anu problemna di lapangan Persil anu luasna 1 hektar. Nah, eta pame diurutkeun nomor Persil sabaraha eta saya. Tah, lamun ge contohnya ya. Ayeuna urang boga tanah aki Persil 2 hiji, saumpamana nya. Tah. Persil 2 hiji teh luasna teh aya 1 hektar. Kadang-kadang tina sahiji Persil teh aya 5 pemilik. Kan teh sablok. Betul. Nah, tidinya tah ahli waris nu ayeuna kadang-kadang teu apal. Dia nu aki urang teh nu belah mana ieu batasna. Anu nu aki urang teh Persil 2 hiji teh nu mana? Saha ieu teh cenah nu hiji deui. Ieu ge nu aki urang. Persil 2 hiji. Kan intinya bahasana seperti eta. Cuman tina sablok itu kudu apal. Mata nunjukkeun batas tempat eta kudu salah satu pemilik. Teu meunang orang lain. Gitu kan. Bisa akon aku. Karena orang lain nya apal di mana tuh. Di batana teu kitu nya istilahna mah. Tapi wani nunjukkeun batas. Gitu kan. Berarti kira dilepatkeun. Gitu kan. Cara hukum teu meunang. Berarti tadi sa Persil teh bisa beberapa pemilik. Aya anu pemilik, anu beberapa pemilik. Bisa wae digis dilepaskeun dijual. Dari tamak ucapan gitu. Ucapan cukup tulisan teh kudu materai bareto mah. Benar. Tapi di tali parantina teh dipake gitu. Kolot-kolot bareto mah. Amun urang ngarasa meuli tanah di Kang Pian misalnya teh meuli tanah, saya meuli tanah di Persil 2 hiji teh meuli tanah ngan 2000 meter di aku. Tapi engke anak incu beda deui cerita anak teh gitu. Eta nu makana jadi sengketa, jadi masalah tinu C teh gitu. Kan rada sensitif pertanahan mah. Betul. Katanya sensitifnya sangat sensitif. Sensitif bisa. Gitu. Mantapna kunaon ayeuna
pada riskan intinya. Ayeuna model lurah nya camat anu penting-pentingna ieu parantina anu boga wilayahna intinya. Aya menunjukkan mana bener ahli warisna teu bisa. Nya Gitu kan. Cuman hanya kelurahan mah mencatat bahwa bener versi ieu jeung atas nama ieu teh bunyi aya catatanana. Kan dibalikeun deui bener teh mana teh anak si A kan gitu, incu si A gitu kan. Tah atuh dibuktikan kudu kumaha. Buktina kumaha tah? Nah, buktina ayeuna lamun urang boga aki, budaya sejarahnya aki teh. Lamun geus maot mun surat kematian aku aya, maotna di mana, tahun sabaraha, kan gitu meureun. Tah ternyata di lokasi itu geus aya peralihan ke orang lain menjadi sertifikat. Tah ayeuna dina sertifikat aya peralihanana tahun sabaraha aya peralihanana. Tahun 2002. Nah, sedangkan aki urang mah meninggalnya tahun 2005. Gitu kan? Nya. Banyak masih kena bisa kaya kan? Logika kene. Logika. Berarti masih keadaan hidup, akhirnya ngajual. Nya logika. Kan bebeja. Bebeja ke anak incu. Kemudian pakai nyanung, ibarat omanya, pakai kawin deui. Jadi kumaha perselisihan gantian gitu. Mau jadi pakai depo mah mau. Moal, can usum. Can usum. SDSP paling oge. SPG can eta mah. Nah, aya deui gitu kan. Dina ya akina lahirna tahun bedi itulah tahun 30-an kebanyakan tahun 30 anu terjadinya. Aki lahir tahun 30, meninggalnya tahun sekian gitu kan. Peralihanna tahun bedi gitu kan. Banyak aki urang yang mau tanda tangan gitu kan. Nya. Da urang ahli warisna teh pernah ngasal jual. Ya, gitu kan. Eta seueur nu kitu Kak gitu. Gitu kan. Mata ke pembuktian ahli warisnya kudu memadai gitu kan. Selaras. Kudu jelas aja. Jelas. Jadi ulah-ulah ngarang. Iya. Itu kan ulah ngarang dikil. Wah, perkiraannya aki urang maotna tahun 70, padahal mah tahun 60. Itu tah. Nah, kebanyakan yang simpel, yang tereh teh eta ngarang. Itu kebanyakan anak. Makana ulah teh kasarieunaan. Tah kelurah teh lain teh hayang ngabantos. Itu kan hayang saha pemerintah nu teh hayang wargana tentrem. Kan gitu nya gitu kan. Cuma di balik ketentraman dia mun urang ge kumanya hayang nyalametkeun warga urang anu boga ieu can sertifikat misalnya tandana kieu keneh tapi dina tanda ieu aya sertifikat nu batur. Benar. Tapi secara hukumna memang bener ya ahli warisna teh kuat gitu kan istilah mah. Tapi naon yang anu kudu menguatkeun deui nya. Benar. Jadi saling menunjang lah gitu. Ya, gitu. Tapi Kang ABG pernah aya pengalaman nguruskeun tanah. Jeung Kang Robi malah. Nah. Ieu teh aya patula-patulina jeung kebudayaan urang, jeung aksara teh. Nah, aksara. Abdi kapungkur ku Kang Robi piwarang nerjemahkeun aksara kuno. Pegon-pegonnya. Bukan aksara carakan. Oh, carakan. Ya, ternyata eta surat tanah teh ditulisna ku carakan 18 2 hiji. Macam urang mah naonnya kikitir gitu teh. Nya surat tanah we. Surat tanah menyatakan bahwa ada teh bunyina teh. Tanah ini seluas sakieu dibeli sabaraha gulden geuning hari teh. Dijual kasih anu ini saksina loba dina bunyi eta teh. Ternyata si tanah leres urang Kang 1830 mah rada riskan. Kumargi meureun pencatatan oge memang ngangge aksara jadul baheula. Aksara jadul ge kadang-kadang pembuktianana kadang teh aya gitu kan. Can aya komputer jadi bingung. Ya. Abi ge namanya uning istilah carik eta teh tukang nulis. Ya. Jadi identik mun aya tanah carik misalkan. Ya tanah nu sok dituliskeun ku tanah nu tos katuliskeun tanah carik teh. Gitu. Anu teh dicatat di desa. Nah, seperti itu. Da bareto mah meureun tukang carik teh tukang desa pasti pegawai desa. Pegawai desa, tukang tulis. Ai baheula mah nya abi pernah ngalakon jeung juru tulis anu senior yang tos pensiun. Jadi baheula mah cenah ngapitna ngadata tanah teh ka lapangan. Langsung desa teh. Bukan berdasarkan laporan. Bukan berdasarkan laporan. Gitu. Jadi model mentana pajak-pajak itu ke lapangan didata. Oh, gitu, door to door bener. Gitu kan. Termasuk jadi, ngecek tanah. Jadi apa si juru tulis teh? Oh, iya mah bener tanah ieu dah. Kuring can mentan pajakna gitu kan. Aya saksi hidup. Nah, eta. Cuman eta tadi jorok teh jadi administrasina teh model ayeuna gitu kan. Ai baheula mah. Lantaran baheula mah da
orang judul tulisnya percayana kental kene Ya, gitu benar, kan. benar. Itu bener-bener kental gitu kan. Sebab aya saksi Gitu. di lapangan. Nah, ya. gitu kan. Gitu. Iya, benar. Aya nama kan teu bisa gitu, aya nama gitu kan. Gitu. Lamun saya catatan, saya saksi, saya tulisan catatan bener-bener kuat, ya ayeuna tos lewat gitu. Jadi sertifikat kan atas nama lain gitu. Benar-benarnya Gitu kan. kami teu apik mah urang Nah, nya. eta gitu. Berarti Kang salami ieu teh akang katakanlah janten panarosan Ya. dina perkara taneuh mah. Betul. Ngiring urusan Leres. taneuh mana gitu nyungkeun dibantos, Ya. dibantos seseuna kan gitu. Mungkin kan pasti aya pengalaman nu memang ieu rada alot ya nguruskeun tanah teh aya Kang gitu. Wah, bisa. Paling alot kumaha tah kajadian Pengalaman ya mah. pengalaman Anu Akang. paling alot mah kieu lah. Kadang-kadang abi narima berkas nunggus janten setengah janten. Oh, setengah mateng. Nah, setengah mateng. Anu tadina awalna nguruskeun warkah teh ku si A, Ya. itu mah setelah jadi warkah teu dilanjuti Oh. gitu kan. Itu. Nah, kadang-kadang sok rugi ka abi dah berkas teh gitu kan. Kadang-kadang gua ieu naon ieu jadi warkah teu didaftarkeun. Nya, nya. Gitu kan. Kan jelas aya kantor BPNA. Nya. Petugas-petugas yang jelas, pelayanan jelas. Punten, warkah teh naon warkah teh? Warkah teh menerangkan silsilahna. Oh, Gitu silsilah kan. tanah. Silsilah Oh, tanah. iya, iya, iya. Gitu kan. Nya teh komplit gitu kan. Para saksi aya, nya mulai di desa saksi di desa aya, nya catatan urayan perayaan tersena aya gitu iya, kan. iya, benar. Anu disebutkan sporadikna eta aya gitu kan. Jadi si warkah teh posisinya teh lengkap. Lengkap ya. Gitu kan. Nah, begitu didaftarkan ke BPN, mungkin cek orang BPN teh cenah da ieu mah kan terus biasa diproses karena aya sertifikat. Oh, tos jadi terus Gitu kan. Tah nunggu saja teh beneran sigana mah kudu kumaha gitu kan. Bisa bingung. Kumahakeun we ka Nah, aya kami kan jantenan bener kitu nya. Nah, kami didaftarkeun deui gitu nya. Ai abi mah teu bisa mengatakan anu boga warkah ieu bener. Gitu kan. Memang cara catatan mah bener gitu kan. Cuma anu dimaksud teh bener teu tanahna teh nu ieu. Anu dimaksud gitu kan. Tidak Gitu. berpihak lah nya. Nah, jadinya nah kadang-kadang ngagali materi ieu teh teu cukup ku saminggu 2 minggu. Teu cekapnya. Teu cekap saminggu 2 minggu. Sabar alami tah. Itu nyaritakeun zaman peperangan Belandana ngalaman kena jeung Belanda gitu ya. Itu sampai ke istri teu paribasana harga diri wae di teh waktu Belanda mah dipasrahkeun gitu kan. Tong boro harta Cuma jual beli. Itu datang tanganna mending pae mending hirup.